Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Ampun. Ulah dimautan, Nyai, ulah dimautan. Kuring yang hirupkannya, aduh. Paparin ampun, Nyai, ampun. Sejak ngamula ke salira pokoknya mah ampun, Nyai. Kitu popokan anak anu ngaran Siun. Kabeh nyembah ka Asi bangun anu sieun. Nempo japra geus ngagolar kitu mah. Nya sanggeus kitu pok Asi teu nyarita. Lamun sia arek sumerah diri, sok tuturkeun aing. Kayak sumpahna ka Abah, aing moal bisa mutuskeun iwati bapak aing. Lamun cek bapak aing kudu dipodaran, tinang tu sia teh modar kabeh tak kuleungan aing. Kitu popokan anak Asi nying sieun ka sakabeh murid-muridna Gaper. Atuh ngadengen ceritaan Asi kitu teh anu ngaran Siun, beuki moyong kod bae, pok nyarita deui. Tekeng di mautan abdi mah, aduh. Tekeng sing awatos abdi. Wios abdi mah janten tukang sayapu oge. Mamang masih apa pokona mah asa tekeng di mautan pokona mah. Wios tukang meresian kandang doma oge nanda mamang mah siap ieu anu penting mah mamang teu ulah di mautan pepoje pisan pepoje. Ngadengen ceritaan kitu, pok di Asi nyarita. Awas ya lamun eta omongan sia teh bisa dicekal ku aing. Bisa dihijikeun jeung domba ku aing mamolorna ogenan. Awas, cok teh garotong talayon si Japra, tuturkeun aing. Awas ya, lamun wani-wani sia kabur. Sareng sena Asi nyarita kitu pok harita teh anu nyarita salah sahiji muridna si Gaper anu ngaran Siun. Sameme Asi ninggalkeun eta patempatan. Punten juragan, punten pisan. Dupi layon Kang Japra ieu kumaha nya? Ngadengen Siun nyarita kitu, Asi anu rek ngaleos pisan ninggalkeun eta patempatan, pok nyarita. Sok gubuk ku sia, garotong teh rek dibawa ka mana sabodo. Bisa rek dibareuleum dagingna pe kadinya. Asi nyarita kituna teh nying sieunaan ka sakabeh murid-muridna si Gaper. Harita bener-bener ngerasa gigis. Pas Asi nyarita kitu teh, kabeh nurut, tunduk ka Asi. Pok Siun teh nyarita deui. Batur. Urang garotong hayu tuturkeun tah juragan urang anu geus ngaleos. Urang teh kudu tunduk taluk tah sakumaha caritaan manehanana daripada urang kojor teu puguh-puguh mah hayu. Kitu cenah cek Siun. Bring harita komplotan garong teh ngabring berijing mayang layon Japra anu dituturkeun ku murid-muridna Abah Anang satu kangeunana. Cag ayeuna urang tunda heula kaayaan Asih jeung murid-muridna Abah Anang anu keur nalingakeun di eta patempatan. Ayeuna urang caritakeun kaayaan Abah Anang anu keur nyegatan di beulah kulonan lembur anu dibarengan ku Ahmadi. Pok Abah Anang teh nyarita ka Ahmadi. Madi, urang teh kudu iatna euy. Dalawan anu bakal datang teh dibarengan ku komplotanana jadi lain saurang. Bari jeung garong anu geus kawentar tah, garang jeung barangasan. Ngadenge Abah Anang nyarita kitu pok Ahmadi teh nyarita. Sumuhun Abah, abdi ge ngartos. Malihan sagala rupina oge nantos dicarioskeun ka barudak teh. Sakumaha anu dicarioskeun ku Abah? Kitu pok-pokanan. Cacap nyarita kitu jurelat juringkang klepat. Aya anu jujuringkangan. Sababaraha wujud anu ngadeuketan ka eta patempatan anu keur dicecingan ku Abah Anang sabalad-balad. Celeng klepat. Ngolepat dina sela-sela beleg-belegna peuting. Liris setan iblis anu keur neangan mangsana. Jelas pisan harita katempo ku mata batin Abah Anang anu geus dilatih ti leutik diasah ti bubudak kudu jadi guruna nyaeta Eyang Surawaja. Pok Abah Anang teh nyarita. Madi, sok sing iatna euy. Sing caring-cing page kancing saring set page ikat. Sababaraha menit deui.
bakal aya kejadian. Sababaraha jalma geus ngabedega teu jauh ti Abah Anang jeung Ahmadi. Horeng si mana horeng anu datang teh Kowar jeung balad-baladna. Pok Kowar teh nyarita ke baladna. Dengekeun ku sia. Naon anu tadi dibadamikeun, urang kudu ngalaksanakeun sakumaha kahayang Abah Guru. Podaran namun aya anu ngahalang-halang, pateni lamun aya anu ngalawat. Gasap sakabe bana kaya anu aya di lemur jebulan. Paling sasatoanana anu dipibanda, duruk imahna. Lamun aya anu wani-wani ngalawan kadengepan ku sia sakabena, kudu dikek kitu. Cacap nyarita kitu. Curali cere. Abah Anang jeung Ahmadi geus aya di hareupeun Kowar sabalad-balad. Pok Ahmadi teh nyarita. Garung gelo sia. Setan alas anu geus ngaraksukeun awak sia. Nanaonan sia teh, ha? Gebeg Kowar sabalad-balad teh ngarenjang. Ngadenge anu nyarita, bari jeung geus ngabadega hareupeunana. Teu lapok Kowar teh nyarita, dimimitian ku seuri. Ayaman Musa, arek naon sia ngahalang-halang ka aing? Bari jeung mawa aki-aki deui sagala rupa anu geus kolot. Hayang modar sia teh. Ngadenge Kowar nyarita kitu, Ahmadi nyentak ka Kowar pokna teh. Gagabah sia teh nyebut aki-aki. Yeuh, keun masalah aki-aki sia. Jeung aing we heula lawanna jeung aing. Yeuh aing si Ahmadi. Aing datang ka ditu maksudna merek ngahalangan ka diri sia anu rek ngeun kaonaran ka ieu lembur. Ek ngadon babadog jeung rarampok. Sia anu sadila ieu nyeun kariweuhan di unggal lembur teh. Neangan mangsa ka saban desa. Papadog ka unggal golodog sia. Kalakuan sia teh teu munasabah sia. Geura maju ka dieu, arek sosoroh kojor mah sia. Aing moal gigis lah. Najan sia datang jeung bala di sia nu sakitu lobana ge. Moal aing mah. Kitu pokna Ahmadi ka Kowar. Ngadenge Ahmadi kitu, pok Kowar teh nyarita deui. Sia teh anu ngaran Taramandi. Dedengean aing bieu. Wani-wani deui ngahalangan tujuan aing sia. Sia anu kudu modar mah, sia anu sosoro kojor mah kuleungeun aing. Lain aing, sia teh kurang ajar. Kitu cenah harita teh Kowar. Cacap nyarita kitu serepet gurilap Kowar teh masat gobang. Nempo anu ngagurilap kitu, Ahmadi nyarita deui bari jeung ngalecek ka Kowar. Ayah cing memedi juri geleuweung bana wasa sia. Sia geus waktuna modar ku diri aing najan sia mesat gobang kabuyutan ge. Aing moal gigis pira ogenan jangreutan tarasi sia teh jeung bawang terus direnos disamel. Sok lawan aing sia. Nu goreng patut kieu malah bagianana ye. Pira ogenan cacing taneuh tah anu bisa gegeremean tah. Pagaweanana teh lamun kapanasan. Mudik di Kowar teh harita mudik amarah nanti kawadahan. Sakilat ngahembatkeun gobangna anu maksud arek ngalak beuheung Ahmadi. Waduh. Kurang ajar sia rasakeun ieu wawasan aing ya aing. Tah dalaku sia ya. Aing si Kowar di Gunung Rengrang muridna Abah Guru anu ngaran Gaper. Modar sia anu Taramandi. Hiat. Nempo serangan kitu Ahmadi teu gigis. Sakilat ngagiwarkeun awakna kagigir, bari jeung ngalalapkeun sirahna. Dina jurus Puragabaya tingkatan kaopat anu disebut jurus monyet lunca. Terus awak Ahmadi teh disaltokeun ka tukang. Bareng Ahmadi ngajuralitkeun awakna. Ahmadi ngasupkeun tajongan kana leungeun Kowar anu keur nyeklan gobangna. Siet hiup plak.
serangan Ahmadi teh pas pisan kena kana dengan Kowar. Aduh. Perasan siya setan alas. Nyangka siya temibana jurus oge nu kasebut puraga bahaya. Kitu pok-pokan anak Kowar. Bari nyekelan leungeun anu ampir-ampiran gobangna leupas. Nempok kitu Ahmadi seuri teu lapok nyarita. Kan sakitu pangabisa sia teh. Sok keterukeun sia tepikeun ka mana lah. Moal teu diayonan ku aing mah teh. Yeuh nu ngaran si Ahmadi adina Kang Wikanta. Bisa si hayang nyaho. Anu ku babaturan sia dipateni tah di huma kebon jati. Yeuh aing adina. Sok maju lawan aing. Lain kalah kamu nyinyir gitu tah. Awas domba ngasin sia. Ngadengi Ahmadi nyarita kitu. Kowar merongos deui sabab asa dilelecek dirina. Setan sia, koplok sia. Rasakeun yeuh. Hiuk wush. Eta gobang teh nyerang kana awak Ahmadi anu ngahiuk bangbaraan. Nampo serangan kitu sarua jiga mimiti Ahmadi ngan ngaguar-guarkeun awakna kakenca jeung kakatuhu. Sok lah ari kumaha sia teh Kowar kawer. Sok serang aing sok anu leuwih rohaka nanaonan kieuan alah sia. Sakilat kaciri ku Ahmadi. Aya lolongkrang kosong. Jaul awak Ahmadi teh ngajaul ka luhur. Dibarengan ku jujuralitan di awang-awang. Sanggeus kitu reketek Ahmadi teh ngawatek urat-uratna. Disarada terus nyalurkeun tenaga lapisan maksudna mah arek neungeul sirah Kowar. Rasakeun sia setan alas yeuh. Rasakeun ku sia Kowar kawer. Hiat. Hiuk pereup Ahmadi tengah hiuk bangbaraan. Saking ku tarikna eta gerakan Ahmadi tepikeun katika ciri ku mata biasa. Tudes jebron. Suku Ahmadi teh nyusul tepus nyerang kana dada Kowar. Goak harita Kowar teh ngagoak tuluy ngabangkieun. Aduh. Wah, iya ngapeun aing halas sia. Kurang ajar. Dangheuak awak Kowar teh ngadangheuk bareng keur ngadangheuk kitu. Sakilat Ahmadi nurunkeun sukuna kana lemah. Barang selek teh pereup kenca Ahmadi asup ka careham Kowar. Plak deg jebron. Aduh, untuk aing muruluk ya. Aing ngapun pisan. Aduh. Dayagdag jarig ceug dangheuak. Awak Kowar teh leungit kasaimbangan. Terus dia disusul tepus ku Ahmadi. Bangun anu karaksukan ku setan. Nempos serangan Ahmadi teh. Terus teu eureun-eureun. Harita sakilat suku katuh Ahmadi. Najong kana leungeun Kowar anu keur nyekelan gobang. Hiuk jebron. Bareng jeung suku katuh najong kana leungeun Kowar. Sakilat pereup katuh Ahmadi. Nengel kana dada Kowar ku tanaga rohaka. Surubuk deg-deg des. Bangkieung koleang gebut. Kowar teh ragrag kana lemah tuluy ngabebengkar. Bareng jeung ngagedebutna awak Kowar. Eta sisikeut gobang teh pas pisan nanclep dina dada Kowar. Nampok kitu Ahmadi sakilat luncat ngadeuketan ka Abah Anang pok nyarita. Punten Abah, ieu jenguk cacing teh yeuh. Bagian abdi sadayana lah. Ngadengi Ahmadi nyarita kitu. Celeng-celeng juralit Abah Anang teh ngajauhan. Barang celek teh pas pisan gigireun awak Kowar anu geus baleboran ku getih. Nampok Kowar dadana katublas ku juru gobang. Sakilat ku Abah Anang dicabut. Sret. Nyabut eta gobang anu nancep dina dadana Kowar. Bari jeung pok nyarita. Made, karunya teuing ieu kana jasadna mah. Cacap nyarita kitu. Harita Kowar anu masih kena aya ngapanana. Najan sora bari jeung harosos. Pok nyarita ka Abah Anang. Aduh. Aki-aki hei. Kuring aya pamentah. Najan kalakuan kuring goreng patut kieu. Tapi kuring hayang disampurnakeun. Hayang diurus layon kuring sakumaha mistina. Kitu popokan anak Kowar ka Abah Anang.
Ngadenge kowar nyarita kitu pok abah anang teu nyarita. Dasar manusia syarakas ya. Lamun mati baheula atuh sia rek insaf teh. Lain ieu mah geus nyawa dina lak-lakan kakara menta dihampura. Tapi syukur anjeun aya maksud hayang kitu oge. Keun kuring dilaksanakeun ka hayang anjeun. Sok tuturkeun caritaan kuring. Sumohon aki kuring nurut kana naon anu kudu dijalankeun kuring. Pok-pokna kowar. Asyhadu alla ilaha illallah. Kowar nuturkeun kana naon diucapkeun ku baana. Sorana haros-hos dina biwirna pinuh ku getih. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kowar hari tete kebat, kabur ngulahek sakaratul maut, nyawa ninggalkeun raga, maut pingaraneunana. Nempok kowar ngulahek kitu, pok abah anang teu nyarita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sanggeus nempok kitu abah anang terus nangtung. Celeng-celeng juralit cele. Bah anang teu nangtung di tengah-tengah anu keragot gelut. Pok nyarita ka sakabeh murid-murid gaper. Reg anu keragot gelut teh ngaraneg. Nampu anu ngabadega di tengah-tengah hiji dadegan aki-aki pok Ahmad teh nyarita. Aya naon itu abah? Aya naon? Urang podaran we sakalian lah ieu mang keluk teh kagok, urang tumpur ludeskeun lah ruab nempona di alam dunya ge. Kitu pok-pokanana Ahmadi. Bari sakilat rek ngagunakeun tanaga lapisanana anu maksudna mah rek ngabinasa lawana anu aya di hareupeun Ahmadi. Nampok ayan kitu abah anang geus ngajudi. Naon anu bakal dilakukeun ku Ahmadi? Pok abah anang teh nyarita. Sing sadar sing areli. Madi, abah ngawarah maneh lain tita ngabinasakeun manusia. Tapi sina sadar, lamun teu bisa ku cara kitu, kakara, ku cara anu sejen. Ulah waka-waka main hakim sorangan. Cicing abah rek nyarita, susuganan bisa ditita sadar. Kitu pok-pokanan abah anang. Ari Ahmadi, teu wani-wani langsung narajang. Oge sakabeh nanu araya di dinya tungkul bangun ajrih nempo pamorna abah ana. Sanggeus kitu pok abah anang teu nyarita ka murid-muridna komplotan garo. Sakabeh murid-murid si gaper. Kaula rek mere pilihan anu kahiji sok anjeun dibere ampun asal anjeun bisa babalik pikir. Ulah babadog jeung rarampok deui. Tapi lamun aranjeun arek kitu wae kaula rek ngahukuman anu leuwih-leuwih ti jadug anjeun. Tuh tanpa ku aranjeun kabeh. Anu ngaran si kowar geus ngababatang jadi bugang, arek kumaha aranjeun ayeuna? Naha arek nuturkeun kitu atawa kumaha? Cacap nyarita kitu, sakabeh muridna gaper. Olohok bengong nempok kowar anu geus ngababatang jadi bugang. Kaayaan peuting harita teh beuki jempling. Ditambah deui ku ngelobungna babaung anjing leuweung, meupeuskeun peuting dina mangsa harita. Teu lapok Ahmad teh. Mairan caritaan abah ana. Sok jawab atuh teh. Ari kumaha ieu? Lamun rek sadar ku aing dihampura, tapi lamun keukeuh wangkelang, jeung mawa karep sorangan, ngajalankeun deui babadog rampok, dibinasakeun ku aing mah kabeh. Kitu pok-pokanana Ahmadi. Ngadenge caritaan kitu sakabeh murid gaper teh langsung sujud pok salah sahijina. Nyarita anu ngaran Tarmi. Ampun guru. Ampun kuring saja tumut sareng bakal babakti teh ka guru naon bae nu dipiwarang ku guru kuring bakal nuturkeun ampun kitu cenah ceuk sakabeh muridna gaper saur manuk mairan caritaan Tarmin nya sanggeus kitu mapok abah anang teh nyarita. Sok lamun kitu yap milu ka imah kaula sok bawa tah layon si kowar keun ke diurus di Pulasara jeung Ahmadi bawa sakabeh anak buah maneh lamun seug aya nu ngalawan mah podaran wae sakalian paragatkeun nyawana. Sina nuturkeun si kowar. Ngadenge abah anang nyarita kitu sakabeh ulut muridna gaper ngarasa gigis ka Ahmadi pok anu ngaran Tarmin teh nyarita deui. Kakang, kuring moal wani-wani ngalawan komo tepikeun ka kudu mungkir kana caritaan kuring mah beneran ogenan swear kitu cenah pok-pokanana Tarmin nyarita hareupeun Ahmadi. Ari baa anang sanggeus nyarita kitu sakilat nya gajleng terus ngareles geus leungit tina panenjona kudu araya di dinya. Ahmadi surti kana naon anu bieu dilakukeun ku abah anang. Pok ngagerentes sajroning hatena. Sok abah
Bantuan Jang Darman dah keun lah. Urusan cacing-cacing nama kukuring. Ek digiringkeun dah. Lamun syek coba-coba ngalawan mah dikakwe sakalian lah. Kitu garentesna hati Ahmadi. Nya sanggeus kitu mah sakabeh urut anak buah Gaper teh nuturkeun ka Ahmadi tunduk kabeh ka abah ana. Kayan wanci harita teh beuki janari wae. Reangna hayam kongkorongok di sableureun eta tempat geus rame ti pilemuran. Gancangna carita, awak abah ana geus aya di deukeut Darman jeung Gaper anu keragot gelut. Barasak burinyai, bentrokna tenaga lapisan. Anu dikaluarkeun ku Darman jeung ku Gaper pating burinyai, mantak sieun jeung mantak ketir anu nempona. Pok Darman teh nyarita ka Gaper. Gupar Gaper. Sok keterukeun wawasan sia teh. Naon anu dipibanda ku sia? Kaluarkeun kabeh. Kagok lah urang ijan wawasan jeung aing. Ngadenge Darman nyarita kitu Gaper sakedapan mangahulang pok ngagerentes dina sajeroning hatena. Oh, teu nyangka eta anak Siwikanta bisa mibana ilmu nu aya dina kitab haur ireng. Ti saha jeung ti mana guruna atuh? Jurus Pulagabaya anu dikaluarkeun ku aing bisa dilayanan teh kumanehanana. Terus ajian Rungkad Tunggul bisa di eta budak teh. Ku aing make ajian pamungkas. Cantang tuh tah si Darman bisa mibandana. Hait. Sok lawan aing sia. Lamun bener sia geus mibana ka sakabeh anu aya dina kitab haur ireng. Yeuh tadah ajian Rungkad Tunggul anu pamungkas ti aing. Hait. Ngadenge Gaper nyarita kitu pok Darman teh ngalecek deui ka Gaper. Gaper anu sok meper dina emper batur bari jeung mamawa ember sia anu ti corona kaselek wae ku cucuk jaer anu nang madog ti Mang Gaper tah. Sok lah ek naon deui moal teu dilayanan ku aing mah deuleu. Aing moal mundur haid. Kitu cek Darman. Nempo Gaper harita teh geus masang kuda-kuda. Darman inget kana omongan guruna. Yen mun ngalawan ajian Rungkad Tunggul anu tahap pamungkas kudu bisa nahan napas. Tangtu eta serangan teh bakal malikan awak anu nyerang. Sakilat Darman diuk sababaraha kali narik napas. Dadasar Darman geus dilatih sapinuhna bayang Surawaja. Sanggeus kitu, kadenge Gaper teh nyarita, bari jeung sakilat nyerangkan awak Darman. Rasakeun ku sia. Eta nyawa sia bakal rungkad deuleu ku wawasan aing. Hait. Gula disebutnya jadi garong. Lamun aing teu bisa modaran siai. Aing si Gaper deuleu. Hait. War siat hush jius. Aya nu kaluar tina awak Gaper warna beureum. Wush. Bareng jeung awak Gaper digulung ku cahya warna beureum. Leungeun Gaper duanana disodorkeun ka hareupeun awakna. Siat jius war. Anu balukarna eta seuneu tadi ngagulungkan awak Gaper tengah hiuk bangun anu dibabukeun sakilat nembragkeun awak Darman. Ari Darman harita teh mapatkeun ajian panutup anu kapibanda ku Darman nyaeta ajian pancaraga anu geus sampurna. Gaper teu sadar kana naon anu bakal dijalankeun ku Darman. Salila Gaper ngagunakeun wawasena. Terus musurkeun kakuatanana jeung nambahan tenaga jerona. Maksudna arek nyerang ku ajian pamungkas dina tingkatan Rungkad Tunggul. Pok Gaper teh nyarita bangun puas pisan nempo awak Darman kagulung ku seuneu anu beureum burahay. Heit. Modal sia. Modal sia teh aing bungah ya. Da geus pasti si Anang jeung si Ratmi mah ngababatang jadi banusan. Moal mibana ajian Rungkad Tunggul ka bas aing deuleu. Anu dioleh ku diri aing dina kitab haur ireng. Hait. Sabot Darman keur digulung ku cahya warna beureum. Abah Anang nyarita di sajeroning hatena. Wah, bener-bener. Yen anu ngajarkeun ka incu aing teh yang Surawaja tah. Buktina geuning incu aing bisa ngayonanana. Ajian Pusuraga teh. Nu digabungkeun jeung ajian Rungkad Tunggul, bener-bener geus kapimilik. Lamun sekeuna ka jama biasa mah eta ajian geus tutung tah. Bari awakna paburisat bubuk jadi lebu. Kitu pok-pokanana Abah Anang. Bari jeung rasa heran nempokeun ka incuna. Tapi teu leupas ditaki-taki bisi Darman bobor karhayuan.
Ari Darman angger we harita teh teu ngarasakeun naon-naon. Sakitu awakna geus digulung ku warna beureum teh. Karasa ku Darman mah tiis lir cicing dina cai walungan. Nempo Darman teu kapangaruhan ku kaayaan anu dibalukarkeun ku Wasen Gaper. Pok Gaper teh ngagerentes deui. Bari jeung karasa tina sela-sela bibir Gaper teh anu ngalai terus ngalemereh kana gadona. Anu dibalukarkeun ku bentrokna dua kakuatan anu dikaluarkeun ku Darman jeung ku Gaper. Aduh, ngael munaha anu pibanaku incu si Anang teh ha? Tapikeun ka teu ngabalukarkeun naon-naon. Hait, malahan masa tenaga aing anu ampir beak kabeh. Hait. Cacap nyarita kitu. Brai Gaper teh ngabeuntakeun panonna. Gebeg. Gaper teh ngagebeg, ngarenjag reuwas. Kitu deui Abah Anang anu jadi akina Darman. Wah, bener nu sok dicaritakeun ku Abah. Yen ajian pamungkas teh aya dina kitab Haur Ireng. Eta meureunan anu disebut Pancaraga. Atoh aing mah tah nu jadi incu wawasenna geus sakitu luhurna. Sabot Abah Anang keur ngahuleung kitu. Gaper oge ngagerentes dina hatena. Oh, waduh, bener-bener ieu mangkeluk teh bisa dilalawurakeun ku aing. Kakak. Nah, eta awak si Darman teh jadi 5 dulu. Bener-bener ieu mah yeuh gede wawasenna teh. Cacap nyarita kitu. Harita ting ti mana datangna. Aya sababaraha anjing nu warna bodas nyerangkan awak Gaper. Celeng. Anu hiji ngokop kana beungeutna. Anu kadua ngegel beuteungna. Anjing nu katilu kana pingpingna. Anu kaopat ngarontok tonggong Gaper. Tur padahal eta sakabeh teh nu karasa ku awak Gaper teh. Awak Darman anu nyerang ngagunakeun ajian rungkad tunggul. Rasakeun ieu kusia. Gupar Gaper. Tenggeulan jeung tajongan aing. Hiat. Hiuk. Dek des. Dua pereup neunggel kana beungeut jeung dada Gaper. Terus sanggeus kitu. Gaper ngadang heak anu ditajong ku suku Kencana Darman. Walah aing ya hait. Dang heak carig jeug. Gaper teh ngadayagdag. Leungit kasaimbanganana sanggeus kitu disusul ku satukang Darman sora awewe. Horeng si mana horeng teh nyaeta Asi. Rasakeun saku sia yeuh. Hiat. Hiuk cebrod. Tenggeulan Asi nenggal pisan kana awak Gaper. Tah wawalas ti aing disangsarakeun puluhan tahun ku sia. Terus lancek aing dipodaran ku murid sia katambah-tambah pagurun eyang Surawaja ku sia dipitnah teh, digogoreng segala rupana. Cebrod. Dada Gaper teh ditenggel sabaraha kali ku Asi. Allah. Hait. Koleang gebut. Awak Gaper teh ngagebut bari jeung ngaluarkeun getih lalamaran kekeunaan ku tenggelan Asi jeung Darman. Barang jeung kitu sakilat Abah Anang teh ngajuralitkeun awakna. Cele sanggeus napak lemah tuluy nyarita. Hap ujang. Geus. Ulah nyiksa jelema anu teu walakaya. Pamali nempo anu ngajeleng ka hareupeun Asi jeung Darman. Reg Asi anu rek nyusul tepus teh. Kitu di Darman teu kebat lengkahna. Kagok teuing Abah, pejarkeun wae. Awakna ulah disesakeun. Manusa model kieu patut mah yeuh. Hirup di dunya oge nan mantang ngariweuhkeun wae. Kitu pok-pokanana Asi ka Abah Anang. Trilapok Abah Anang teh nyarita. Geus Nyai, kapanan jalmana oge nan geus teu walakaya. Tempo ku Nyai, kawas-kawas geus eueuh nyawaan geuning. Ngadenge Abah Anang nyarita kitu, Pok Darman nyambung caritanana. Mohon bibi, parantos, sakitu we, teu kenging ditambihan deui, karunya. Sanggeus Darman malikeun kayan dirina, anu tadi ngagunakeun ajian Pancaraga, awak Darman geus pulih deui. Balik ka asalna. Sanggeus Darman nyarita kitu, Pok Asi teh tumanya ka Darman. Nah bener eta mangkeluk teh geus palastra. Paeh ngaranna. Bibi mah sieun eta jalma teh hirup keneh teh. Nyai, ujang, geus teu daya geus teu upaya anu ngaran si Gaper teh. Keun dasarua wujud manusia jeung urang. Anu kasasar tengan saukur lampahna wungkul. Urang teh perlu mulasyarakna kana jasadna. Najan kalakuanana jiga setan jeung iblis ogenan.
dasar pada manusia juga orang. Cacap nyarita kitu, Darman pok nyarita. Muhun Abah, mangga, leres, urang pula sarabay sakuma mistina. Gap harita teh. Layon gaper dipangku ku Darman. Harita disampaikan kana tak-tak Darman. Ari kayan wanci geus nyedeka isu, kreangna sasatuan kayaning hayam jeung manuk, geus rame patemalan. Nyati karasa, tisaprakna ribut, ijen patutunggalan, harita wanci, geus caang, panon poe geus sumirat nyaangan buana panca tengah. Sakabeh pangeusi anu di lembur jebulan, teu sadar kana naon-naon anu geus kejadian dina waktu penting tadi. Iwal ti jalma-jalma anu dibejaan ku Ahmadi anu apal bakal aya karaman ka lembur jebulan. Sakabeh layon, japra gaper kitu dikowar, geus beres dikurebkeun sakuma mistina. Nya sanggis tumanina radarine, Abah Anang teh nyarita ka sararea. Kuring ngahaturkeun nuhun kana naon-naon anu geus dilaksanakeun. Khususna ka kulawarga kuring. Mugia kasayan saderek sadaya dibales anu langkung ti langkung. Kitu ka murid-murid si Gaper, sim kuring moal maksa, bisi arek mah balik deui ka lemburna, Abah mah moal ngahalang-halang. Sok wae nganitip kalakuan robah ulah samena-mena kawas iblis. Robah pagawean ulah ngan saukur gagarong jeung rarampog wae. Kitu cenah cek Abah Anang bari rutret ka sakabeh muridna Gaper anu araya di dinya anu geus tumut babalik pikir taluk Abah Anang. Harita kaayaan paguron ajag bodas geus bersih deui. Anu jadi pupuhuna ayeuna Darman. Atuh kahirupan di lembur repeh rapi. Taya kajadian naon-naon deui. Malahan murid-muridna paguron ajag bodas ayeuna beuki loba wae. Beja pabeja-beja ku carita gorombolan jeung komplotan garong begal anu geus tumpur ludes. Malah mah salaku jejadu garong anu ngaran Gaper geus perlaya taya dikieun. Kaayaan Oci jeung Idon sakumaha niat dina hatena masing-masing. Laksana kapiduriat jatuh rami. Kabungah jeung kabagjaan kulawarga Abah Anang harita beuki nambahan. Ku ayana Asi anu jadi anakna geus bisa ngariung deui jeung nu jadi bapana pituin. Kumpul ngariung jeung Nini Ratmi salaku indungna. Nambah-nambah na kabagjaan keur kulawargana Abah Anang.